isuk seseorang masih keneh mukmin, sedangkan sore-sore nangis jadi kafir. Masya Allah. Hadis ka-1013. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rantos ngadawuh, la yakshayanna ummati min ba'di fitan. Saur Kanjeng, pasti bakal nutupnyaan ka umat kaula sabada kaula saur Nabi naon fitanun pirang-pirang fitnah. Aqta'il lailil mudlim, seperti kenutupanana peuting anu poe kana beurang. Cik nu tadi na beurang caang, nalika datang peuting jadi naon? Jadi poe. Masya Allah. Itulah gambaran saur Kanjeng. Umat kaula bakal katutupan ku berbagai fitnah sapertikeun cahaya katutupan ku poekna peuting. Kumaha saur Kanjeng? Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Digambarkeun saur Kanjeng, insyaallah ieu carita ahengna ieu fitnah ya. Sehingga isu keneh masih keneh mukmin, tapi sore-sore geus jadi naon? Kafir. Berarti kan luar biasa ya fitnah. Teu kudu nungguan sapoe, 2 poe, saminggu, sabulan, mang tahun-tahun. Ieu robah ti mukmin ka jadi kafir teh selang ti isuk nepi ka sore. Keur carita ayeuna bae jalma teh mulai nu beriman lemah naonana imanna, nu masih keneh boga yakin ka Allah lemah kayakinanana, nu masih keneh muntang ka Allah beki lemah pamuntanganana. Ieu carita fitnah ayeuna ya. Lajeng saur Kanjeng, yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin minad dunya qalilin. Bakal terjadi di masa eta loba kaum, loba jelema anu ngajual agama ku harta dunia, rela tinggalkeun agamana asalkeun menang harta dunia, dikarenakan faktor ekonomi atau gaya hidup anu serba mewah, sedangkan dirina teu bisa ngajaga tina fitnah dunia. Enggeus bae agama teh dijual euy demi kakayaan. Coba eta ge. Masyaallah. Iman teh carita nu ngaji jeung teu nu ngaji. Di zaman eta mah agama teh dimurah-murah. Letak fitnah ning fitnah luar biasa ya. Keur carita zaman ayeuna jelema geus beuki arembung ngaji kusabab kajurung ku kahayangna, kaudag ku karesepna, kalah terus ngarudak kana dunia. Urusan akhirat teh taringgalkeun geus semula ya. Kana agama begitu merhatikeun, kana ibadah begitu merhatikeun, leuwih fokus kana urusan aradin minad dunya bari qalil. Etalah bakal aya pitan-pitan anu bakal nutupan ka umat sehingga teu saeutik jalma isuk keneh mukmin, hari sore-sore geus jadi jalma kafir. A'udzubillahi min dzalik.